Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wilujeng depan sareng simkuring nu disebat udir rehom. Iya teh budi rehom teh, kumaha? Waya ibu direhom gitu. Kumaha anjing? Pitur teuing sia mah ngaran-ngaran aing, awak-awak aing mah sia mah diusilan teuing. Yo, aing rek nanya ayeuna ka maneh. Nanya naon? Nanya naon? Ari mah boga kahayang. Ya boga atuh. Nyakong boga mah Jelema normal wa. jalma normal boga kahayang. Lamun maneh cita-cita hayang jadi naon? Aing mah hayang jadi jelema boga duit. Oh, hayang jalma loba duit. Naon sababna? Sabab ku duit mah sagarupa hayang kalaksana. Oh, nya euy, bener sia eta mah. Hayang loba duit. Oh. Arian maneh nu tukang sia. Hayang boga naon cita-cita? Kaula mah boga cita-cita teh hayang jadi jelema anu loba ilmu. Wah, anjing dibalik ieu mah. Batu mah hayang loba duit, ieu mah hayang loba ilmu. Sugan tayang pak. Sia tah mah. Sugan tayang panjang irung wa. Nah, sia hayang loba duit boga alasan we jeung hayang boga ilmu. Lamun jelema loba duit sagala kahayang bakal laksana. Oh, bener. Hayang meuli mobil ku duit. Moal boga duit lamun urang teu boga ilmu mah. Ah bener pisan gitu wa. So, lamun urang teu boga ilmu moal menang duit. Ilmu oge moal boga ilmu sia lamun eueuh duit heula. Naon buktina? Sok sia sakola. Ari tujuan sakola naon? Hayang boga ilmu. Lamun boga duit sakola moal. Oh, oi, hebat si eta, oi. Bener, aing bisa-bisa ngilu ka situ, oi, karena ilmu, oi. Belum siapa duit, oi, siapa menang duit apa ilmu mah. Pincing heula sia mah tah. Ye, aing rek nanya deui ka maneh doala. Naon? Lamun urang nitah ka batur, leuletikan ngomean masjid. Nurunkeun semen jeung keusik, we ka dieu euy pangurunkeun keusik jeung semen dibayar ku ilmu daekeun moal. Oh, adinya, oi, aing ngilu ka maneh sebuah teh ya, ngilu ka maneh bener, oi. Da moal daekeun ku ilmu mah nya, oi. Da bakal daekeun teh ku duit. Heueuh. Oh, ngilu ka maneh duit, hidup duit. Oi, Nu kieu bener. ya di mana lewat teh nu kieu ya. Aduh. Pin plan si otak mah. Pintan sia mah. Aku main banguna. Sok sia. Ayeuna leuletikan we awewe dikawin ku aing, mas kawinna ku ilmu daekeun moal kabeh ge lamun ku duit daekeun. Tapi bener. Urang ayeuna digawe moal bisa nemoh, moal bisa itu jeung ieu. Lamun urang ayeuna teu bisa boga ilmuna, ari ilmu datangna ti mana? Urang teh diajar kudu sakola heula. Jadi ilmu heula nu penting duit sia. So kamu mana oge hayang gawe hayang naon ayeuna ku duit. Leuletikan we leuletikan. Abeuh aing gogorowokan ayeuna mah di nu hajat. Cadu lamun aing dibayar lamun ku ilmu. So aing mah moal daek dibayar ku ilmu, lamun di duit aing daek. Itu anu penting mah ada udu wi cicis mana ge ku duit mah meunang. Sok sia pilihan lurah atau pilihan naon teu dibere duit mah cadu anjing kudu mariri. Dibere ilmu moal daekeun, lamun ku duit daekeun. Sakata lintang di hirup di dunya mah eueuh lintang di duit di mana ge. Aing mah kalau mana ge lah kawin ku duit, nyerahkeun ku duit. Sok jadi pejabat ku duit. Di mana ge. Wah, ayeuna mah anu matak sagarupa ge kudu
duit nyanu ku duit ayeuna sok rek mawae nu nabeuh anu rek hajat rek Junatan si Kang Yanto tuan duit mah harurum anu penting tuh apa lagi tentang tidur duit liur ari jeung jelema gelok ieu mah ye sabarna mah duit jeung ilmu teu bisa dipisahkeun naon sababna heueuh lamun moal aya duit lamun eueuh ilmu jeung moal aya ilmu lamun eueuh duit jadi bayana antara ilmu jeung duit kudu saimbang antara dunia jeung akhirat kudu saimbang. oh bener berarti antara dunia jeung akhirat teh kudu saimbang atuh dina katerangan lagi prakira dudunya ibarat maneh hirup 1000 tahun jeung prak ibadah ibarat isu Quran sia kitu pacek ustaz oge euy anu matak eta mah ulah pasya ulah nanaon nu penting hayu urang babarengan antara ilmu jeung nyiar duit hatur mudah-mudahan urang tiasa tepang deui dina acara obrolan caboka urang lembur channel ulah hilap dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video-video Cek Channel. Jangan lupa ya like dan subscribe di bawah ini.